Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari Samesin Kuring. Dengan dia bade ngaturkeun bade nyuguhkeun hiji kamonesan murang kali nya kamonesan barudak dina ngolah daya rasa pamikiranana, imajinasina gitu. Sareng kamampuna tangtosna dina dang dieu mah dina widang sisindiran musim kuring diramu ya diolah jantan hiji sindiran menjadi tempas silih tempas sindir. Nah, di lebetna tinangtos tempas sindir teh kan aya wanguna aya anu paparikan rakitan kitu nya anu wangsalan lajeng anu eusina tiasa janten pituduh kitu nya silih asih sesebred tah di leut ieu mah nu kusim kuring dipilih kanggo murang kali teh nyaeta sesebred. Nu kumaha sisindiran sesebred teh kitu nya mangga wilujeng jaksen. Kapasan nulis foto meulina di belah mana eta ilham di ganteng janten mah kabina-bina. Jawab lelaki. Emang ka jelema aya disuguhan saayana duh ilham pujaan alia keur ganteng alus hatena. Si ilham keur diwarna nempolaur di malaman ilham kasep katinggalna dengan hanjakal we eraan. Eta saha anu geulis? Tong eta. Ayo. Eta saha anu geulis na kabina-bina eta Clara meuning manis arek ditianda kolotna. Ayo Mel. Poe minggu sungan yoga capena kabina-bina anu kasih pas yoga cek singa dia pelatih dia. Ayo. Sahawe kan bae. Anu ngabela nama sahawe meunang. Yuk. Meunang. Ayo. Bari dibalas heula cenah ku Jalmina. Bari dibalas ku Jalmina. Pang balas balas heula. Ke heula tuh. Imahna bawa kembang, ngan kembangna beunang nganjuk si api pawakna pegang dia gagang sapi. Jajana loba pek teh murag-muragna sabab katoyang katempeunna awak badak keur resep pisan ka cari bel. Ngacai aya bangkong ini kabaros ulah wakal ngomong bisa coba kita wawa. Apel can dibayarna ku si Uwa nu eta ngaranna Tiar awakna kos badak Jawa. Cara sok ngadahar kopi, mau sok ngadahar daging, ulah naik kasih siopi ku sabab cerina api. Ini sakola didugdag meuni jauh ka rasana si Iciar meuni badag besar wajeng otakna. Lantaran sok beuki ngompol tong daek ka si Iciar lantaran kos badut. Lahar jengkol bari ngampar. Rasana mini kasem-sem tong deukeut ting si Itiar gede-gede bau hasil. Kasakola rek belajar guruna henteu nyandong ke tempo si Itiar beuteung gede otak mesum. Anger euy membawa otak. Besta campur di pasar borong kabeh jeung wadahna nu gagah mah pasti Itiar yang gagal lemak beuteungna. Ini ka Bandung mawa bis oleh mawa kali awewe teh meuni geulis nanya apa nu kali. Sing bedas. Meuli mobil kudu alus ulah meuli mobil butut sora yoga meuli alus ngan sigara dia butut.
Meuli sayur kamu euy, sayurna warnana coklat eta si Desti meuli geuliskeun ari ngomong bari muncrat. Hayang teuing ka Japati teu bisa nguruskeunana tong hayang kasih Panji keur mah hidung loba gaya. Gaban nih kena ngaji, balik ngaji, balik beuyeum. Entong dae kasih Panji, kelek si Panji bau hasil. Sirah Bapak Aji, ubarna minum parame, tong ningali kasih Panji sama pasti parame. Teh ngali arang balikna aya nu minta eta Panji beuni lastrang geus loba cetak. Mobil mobil di garasi anu mah pusing ulah daek kasih ratu mantan. Ih, naon nyambung? Kasih Desti mantan. Si Mega di Gamil di Ciwitan ku si Patun, kamuna sebagai mobil ngedit ngilu ka Batur. Si Panji ka Cilembu melihui di Watana, komola pun pareum lampu nu katempongan nuntuna. Kami saya bisa bentol, jocona nu tiga beuteuh ari sakola sing getong toko si Panji nu hideung. Itu Si Panji tak bisa ngaji, diajarna ulah leuki, omat ulah ka si Panji sabab tara daek manis. Pales atuh aya teh dia cenah naik ya. Tebi Sing tarik suarana. aya nu udah pangmaleskeun ka Ilham. Saya Ilham teh. Saya tak gitu dibully tapi orang mah bijaksana we gitu. Ai atuh pipah naik. Meuli kembang 7 rupa ngan seulitna keur sakapel si Ilham teh alus rupa hanya ka dari Cileupeung. Ucup Panji masak loba heureuy nepi ka goreng benteuna. Panji resep dahar peuteui nepi ka hejo beungeut. Asal meuli salepri teu pomo leumbang balikna mulai kasih Andri sabab loba awewena. Tapi yang cepatan bagus. Manuk bodas, manuk hideung, dua nana, manuk halus eta Panji meuli hideung lantaran manuk halus. Sing bedas. Ulah kulit kasih Aulia ulina teh kaburitan si Panji meuli garaya hanjakal duitan. Di taman aya nu piknik di sauna si Mang Aya eta budak meuni leutik ngan hanjakal loba gaya. Papanasan di lapangan ya anu herang-herang eta bela geulis pisan kan hanya ka tarangna herang. Dia rajin ngaji sabab di resep batul ulah resep kasih Panji sabab sok heuleuy ka batul. Boga baju anu anyar dipake ke lebaran, si Panji ngakuna beunghar tapi medit kana jajan. Ubarieun nya paramek meulina di Surabaya eta budak meuni penek. Geus kitu loba gaya. Diputing yang konde menangna di veteran si Gres anak gede si Gres awak gede digado balik literan. Bapak teh nuju kulem sabab socana tunduheun, ucup-ucup ucup tembem tapi eueuh-eueuh. Sampai kulim ka Jogja meuni marah hargana. Sok loba teuing gaya meuni gila katinggalna. Sanul bagaya. Lagi diguna-guna ame bogeun kasih genta si Mayang kos orang Cina eta panon hese beunta. Jalan-jalan jeung euis budak sekolah keur kabur si Ratu meuni geulis awak leutik. Aya budak bawa linggis, dina linggis aya pare, aya aja meuni geulis ngan nanya ka beuki sare. Ajalika meuni geulis camke urang jodohna. Sepatu anyar ninggal gogok kalah budak si Ikhtiar beuki dahar lantaran awakna badak. Ayam sing cicing liang, lu teh jadi
Pepetasan ngabeledak garwaskan nuker mancing si tiar awakna badak geus kitu teh daek cicing. Ayo ya. Ayo teh di sini copot ku batur. Tong hayang eta bujang. Dahana meakeun batur. Ka pasar meunang batik oleh-oleh mawa peuyeum silia awakna leutik nya kana ka alam. Jeung si Uwa papagi jeung si Ate aya ijit aya ngewa nempo beuteng bureuteuh. Kabogor beli manisan balik na bareng sinana teh biola gelis pisan hanya kali geus awakna. Ka pasar meuli celana kana rugian di celana lucu berpakasakna saha atuh gaduna. Ayo. Herawati teh tuh. Ini aya Hayang teh buah gedang teu bisa ngalabohna, nu hayang kasih mayang teu bisa ngakalanana.